ngajaran euy. Ngajaran sakedeung. Ngajaran sakedeung sama ni koret. Ngajaran sakedeung. Tong ceurik. Urang pasangkeun deui. Urang pasangkeun deui tong ceurik atuh mana mas. Kalau ceurik. Hese nih digantiannya ke urang diberi duitnya. Heeh. Oke, cicing heula nyok heula mana tuh. Ya, kurang diberi duit 20 ya, jung jajan. Heeh, sami. Atuh diekeun eta na mah. Mainan. Nu 50 naon ieu teh? Eta duit nu 50 deui mana maneh mah? Ngeunah-ngeunah hadang cingcau. Nah, eta teh can beres duit nu 50 teh. Encan nya teh. Sabaraha bulan coba urang ayeuna rek nginjem 100.000, karek dibere 50.000 ku manehna. 50 deui can dibikeun-bikeun ti ka ayeuna. Maneh coba kalah genah-genah atuh ngahakan cingcau. Dieu kan cingcauna. Teu padahal mah ulah kitu mun dicokot kitu eta cincauna. Dan geus boga duitna meureunana dibayar. Tuh atuh dong kengke teh ti kamari ieu ngan hayo we engke eta urang nginjem ti bulan mana? Rek nginjem 100 pan maneh teh bang boga 50 geuning-geuning. Karek mere 50. Udah agak 50 deui teh. Engke weh enak. Geus teu kudu ceurikeun bayar duit 50 deui mah kurang emang mayarkeun. Heuh lah daguan. Oh atuh aya mah pangmayarkeun ku maneh. Berukeun urang butuh ieu pandek nginjem lagi 100 kamari teh karek dibere 50 pan. Kurang kena 50 meureun Orang mah duit mah loba tuh. Bara 50 lien. Ya. Gitu atuh. Nuhun Eta tuh cincamna tong dibawa segitu ku batur ke dahar. Heuh poho. Geus tong cerik we tuh gara-gara itu cincamna tuh. Aing lagi sesangi nyung ti zaman mana korek dibayar ayeuna. Nih mah uang mainan. Buah edan. Ya, geus kurang atuh ieu teh bayar Moal moal dijual ka didinya. Bongana sok dianyuk. moal enak mah bener. Kamari opan macet di dituna urang duitna. Enak mah bener moal aya duitna langsung ku urang dibikeun ke ka maneh di DP-an malahan. Moal nek dibawa ka Tangkulak, hargana mung pengker alus ayeuna teh. Sabaraha emang di Tangkulak di ditu? 30 nya teh di Tangkulak teh na teh. 30. Kan baik ku urang dibayar 50 lah. 50. Coba ku urang maina dibayar 50 nya diteang ka dieu. Gae lah. Tapi yang duitna ayeuna urang mah mungke Wah kabeh mah ngan ku urang meureunna di DP-an heula. Di DP-an heula tah 200 arek mah ku urang. Nya, jadi engke sesana pas geus ditarik ke Jakarta. Beres sesana tah ieu ku urang diberi 200 arek mah. gae tuh. Iya tuh duitna. Atuh nya nampi. Iya nyangakeun acisna nampi cabena. Engke sesana ku urang di anturkeun di ka imah. Nya, lainna cabena ku urang dibawa. Kopi taguan? Sok. Pung boga tah ladang cabe tadi di Mang Barnet. Bari can kabeh ge duitna. Teuing si sinarian jelema teh can aya ka dieu biasana geus ka dieu. Mau gelas. Teuing Mang Barnet teh tadi da teu katempo nih. Mana pokok jig. Geus balik can di imahna. Lamun aya bejakeun cek urang. Duit cabe pan can kabeh tadi. Heeh teh urang tempo. Jong. Ciga itu Mang Barnet teh nih. Tapi nah mau rancatan. Goblok ngalalojokeun ka aing si iat kieu carana mah. Ku aing dibabuk ku rancatan tingali sia punukna. Kun si iat aya weh. Aya keur ngopi. Keur ngopi. Heeh, eta naon mau rancatan? Jangan gebug punukna, ku aing rek digebug punukna si iat teh lah. Yat, teu balik maneh mangajual cabe teh ka urang. Pokona mah teh hayang nyaho diekeun deui duit anu 200 tadi mun teu ku aing dibabuk punukna ku rancatan. Naon ieu teh datang-datang adat-adatan kitu. Wawanianan maneh rek nipu ka urang. Nipu kumaha ieu teh? Sakitu urang kurang kumaha eta cabe arasak bareureum kitu ge. Asak-asakna mah bareureum. Ngan kabeh ge eueuh anu amis, lada kabeh oge. Ibu edan.
Yat kenal Yat. Karena nongkrong, sepugu kan ukuran doma nanya adi. Ah tuh biasa we ditanya tidak aing teh nanya bener-bener. Terkatingali keur ukuran doma meureunan urang teh. Dibantuan kurang lah. Iya tuh ya, ukuran ya. Nangis apal tah geus mau gelas pasti minta ngopi. Kan ada gua ulang nginyuh heula. Jung. Tara rangal aing nyukuran ku gunting kieu mah geuningan. Lah Yo, kopi teh yo. Kubuk we sorangan. Lain di imah teh boga mesin lin. oh bener asa kaingetan boga ada di imah teh. Minjem lah orang tanggal ku gunting mah nyukuran teh. Kayak gara orang cokot. Kayak daguan. Atau sing kira-kira we mah nya nyukuran doma ku mesin nu kieu. Pan maneh teh nanyakeun mesin lain eta mesin. Tuh da mah nya nyukuran doma make mesin nu kieu.